ya abdi bade bikin opening tentang channel anu karek didirikeun nya. Hapunten ka para sasepuh nu aya di Pasir Kaur, ka para naon namina teh karuhun abdi bade ngadamel channelna Pasir Kaur channel. Jadi abi ieu sebagai perwakilan di channel ieu, tapi abi sanes anu gaduhna nya, tapi abi ge bersangkutan dina channel ieu, dina channel Pasir Kaur channel. Jadi saat acan ngabahas tentang naon wae anu bade didamel dina channel ieu, jadi abi nyuhunkeun izin heula ka para sasepuh atanapi bilih aya pihak anu dirugikeun mangga tiasa ngadongkapan kanu gaduh channel ieu. Kaleresan dicepengna ku saha Kujang Kuyan nya. Jadi abi ge kaleresan wargi gitu nya. Jadi abi mah tos gaduh channel gitu, channel nyalira, tapi ya abi ge bade ngembangkeun gitu channel YouTube. Soalnya teu acan aya nu gaduheun nya di Pasir Kaur, jadi ku abi dikembangkeun, tapi bilih aya pihak anu teu enak atau pihak anu dirugikeun mangga dongkap lah kanggo sharing-sharing gitu. Jadi dina channel ieu teh bade ngadamel tentang deskripsi atau motivasi kehidupan tentang nu aya di kehidupan di Pasir Kaurnya, eta tentang pemandangan, pertanian atau lah sejenis naon we. Cuman kapayuna mah insyaallah pami tos tariasaeun mah para rencangan atau wargi-wargi anu aya di Pasir Kaur kayak ngadamel video atau film pendek atau naon lah saja jeung sajabana gitu. Tapi ayeuna mah kanggo belajar heula mah ku abi dibimbing panginten. Jadi ulah hilap kanggo ngasubscribe channel Pasir Kaur channelnya. Gen tiasa di komentar atau tiasa dibagikeun bilih aya nyatalah saran-saran anu sae gitu kanggo channel ieu. Soalnya ieu pemulanya, jadi ku abi ge dibimbing da abi ge sami masih belajar di channel sebelumnya. Tapi insyaallah kayak dikembangkeun, kayak ngadamel Instagramna, ngadamel Facebook, grup Facebook gitunya, ngadamel ieu oge sejenis TikTok atau lah sejabina. Tapi bilih aya naonnya namina teh, bilih aya pihak anu dirugikeun kitu tina channel ieu, bilih cimarenaha wawanian ngadamel channel. Tapi da ngadamel channel teh teu gampangnya palawargi. Da abi ge anu linggih ti Garut nya ngumbara ka Pasir Kaur teh nya hoyong ngadamel channel pesat teh nya teu gampang kitu nya. Ngan bilih aya nu bade ngiring atau ngiringan gitu dina ngiring nimbrung dina channel ieu mangga tiasa dongkap ka bumina Kuyan atawa ramana teh sa ramana teh sa Lilis Sumantri. Palili tah mangga lah. Jadi kanggo sharing-sharing kayak abi ge kaleresan kan abi ge jarang euy, jadi tiasalah kayak di briefing bilih ngan ieu mah kanggo ieu we motivasi lah kanggo supados barudak aya ieu aya kegiatan gitu nya. Jadi ngadamel channel tuh mungkin sakitu wae pembukaan ti perwakilan ti channel ieu, ti channel Pasir Kaur channel kitu nya. Hatur nuhun anu tos ngadukung, ulah hilap subscribe, like, comment, and share. Sakitu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.